Merendomba tengah denge di Indonesia khususnya umumnya di dunia teh ayeuna teh keur aya corona. Jadi meureun aya covid nya ge ngobrol jeung baturna beuh sia sing hade kuari mah aya penyakit corona. Aya covid-19. Dah ya lagi ngobrol jeung batur nariweuh jera urangnya ye aduh barang aya corona obrol stres jadi domba ge milu stres edan loh cenah kieu mah sok macem-macem ih siapa ini bejaan sekarang kos kumaha ari embe adawa domba anu stres kos kumaha di bejaan. Hari domba atau hewan anu stres teh wahya lati taduru fil mar'a wa la tara ila qalilan. Domba anu stres teh domba anu di mana dibawa ke tempat pangangonan teh manehanana matara daeknya tuanmu terbaik muter dinanya tuanana saeutik di paraban kudu bogana tetep ngabaget didaekeun muter bae eta nu kitu ngaranna domba stres geus atuh kulantaran jana muter bae didaeknya tuan otomatis sapoe dua poe seminggu 2 minggu kuru keneh kuru pas manusia ge sarua bae jelema nu kaedanan ku awewe stres sarua nyileuk matana teh teu bisa dipereumkeun nu kadeuleu teh irung sarwiti bibir sarwiti eta hunungna nu aya di handapeun bibir teh anu kuaring mah ngagedean hunungna sagede polecak pedeting goblok aduh stres aya dongeng Majnun Laila urang lamun ngaji ukudul juman aya siiran ditungtungna eta teh nyaritakeun Majnun Laila sabet eta padahal mah carita wali awalna mah bener awalna mah manehanana teh kapanggih jeung Siti Laila barang ditingali teh Siti Laila teh eueuh cawadeun caknyana didele irungna mancung matana Masya Allah bulu matana sakitu bentikna gadona endog sapotong ya Allah didele cangkeng nalengik biola beh Masya Allah bitisna buah jantung panai nu di masih ama bitisna buah nangka ya Allah gadedelekeun kanyi Siti Laila aduh berang peti inget Laila akhirnya terus kubanena di deketan kau beneran di Siti Laila teh kosong cenaya muatan atuh pada cinta begitu diutarakeun I love you aduh atuh Siti Laila ge sarua pada cinta sarua Siti Laila mabok atuh sila laki-laki maaf eueuh anu dipake bahasa iwati Laila eueuh anu dibabaca iwati Laila waduh
boga roti jang Siti Laila, boga cau jang Siti Laila, boga duit jang Siti Laila, berang jang penting waktu teh pake Laila edan. Kacaritakeun ka babaturanana si eta teh mabok Siti Laila atuh hareraneun kabeh kostum si Laila teh make jeung dipake ka edan kitu tah. Dia tempo jasa kitu bae cek babaturanana. Laporan ka babaturan nu sejen belon si eta mah. Jasa kitu bae si Laila. Cok nyarejeuna geulis-geulis dia tanya, Aisyah inget tuh masa-masa baheula keur jeung urang mondok. Deuk naon sia nanyakeun mondok? Lain. Sia teh make jeung kaedanan ka Siti Laila naon deuleueunana naon. Make jeung dibeakeun waktu kabeh jang Laila, boga naon jang Laila, sagala rupa jang Laila, bahkan awak sia diwakafkeun jang Laila bah budak. Haramat sieta jacak aing masjid saya Laila maloba kene tandinganana jatuh gelis-gelis teh seri began diomongan ku kabehan ge ulah datang ke stres kitu atuh naon coba dulu nana jeung naon atuh leuwihna dibandingkeun jeung awe-awe saja loba kene nu punjul leuwih punjul tiba-tiba geus dia make jeung popoharaan kitu datang ke berani bebeakan demi Laila waktu siapa beak pakai Laila segala rupa ieu naon ceknya atuh sia moal kaharti sebab sia lain aing sia ge lamun jadi aing mah beureunan deuleuh Siti Laila ge kaedanan kulantaran sia lain aing atuh sabodo sia bau mantep ta jawaban tah eta jawaban hebat itu sia lain aing geus atuh hebat ka jeung kumaha ge kulantaran aing bogo ka Siti Laila urusan aing atuh sia ka aing nyacat segalanya atuh lain aing geus aing kaedanan ka Siti Laila eta urusan aing ku sebab sia lain aing atuh moal edan sia mah ka ditu saya nyingkir eta bahasa wali kabelah di dalantarannya nama santren aju mikir manehanana kapanggih dina impian jeung guruna cek guruna teh waktu maneh teh mabok Laila coba diputerkeun ku ari mah mabok teh ka Allah tuh kapanggih jeung guruna mata guru mursyid mah nalingakeun bae nyana hudang nyana hees di mana bae tetep bae disorot bae ku guru wah murid aing ngakal ya kunaon jadi mengkol gua pikiranana jadi kabujal Siti Laila naonan lain kabujal maksudna handapeun bujal aing teu wasa ngomongna tah hudangnya na mikir ya Allah ya Rabb salah berarti aing sabaraha taun aing ieu Majnun Laila 10 tahun lain waktu anu alhamdulillah ka guru Gusti nyaaheun pisan guru nuhun guru ditegur abdi ku gimpi puterkeun ku nyana balikeun tina cinta ka Laila wari cinta ka Allah bebeakan kana ka Allah sakumaha cinta ka Siti Laila boga harta jang Allah boga pikiran jang Allah boga dunia jang Allah waktu 24 jam per hari dipake ka Allah kabeh edan Allah wari babaturanana kuari nganasehatan deh aing heran ka sia edanan deui kamari sia edan Siti Laila kuari Laila ku sia geus diputuskeun kuari edan stres bebeneran sia segala rupa jang Allah kabeh dibeakeun jang Allah atuh teh mah bebeakan ku terus edan teh ngaranna ulah kitu-kitu teuing atuh jadi jelema mah aya waktu-waktuna sebab kabeh ge aya hak-hakna mata boga hak aya hees cili boga hak aya dideuk-deuk nu istirahat irung aya hakna sungut aya hakna sagala rupa ge awak kudu diistirahatin sia kabeh dibeakeun pake ka Allah kabeh edan sia mah ulah kitu-kitu teuing sarua jawabanana atuh sia mah lain aing
lamun sia jadi aing atuh sarua sia ge cinta ka Allah kulantaran sia mah sia cintana ka yayasan, cintana ka bupati sia mah, cintana lain aing sia mah aing leupas kos kitu Allah urusan aing bae jeung Allah sia mah justru singgung gitu atuh mal karti sebab aing cintana ka Allah nu mentak cinta ka Allah pepoharaan kunaon lantaran aing mah geus kadeuleu Allah teh kumaha teh aing teh pencipta langit pencipta bumi geus kadeuleu kumaha teh aing teh Gusti Allah teh anu nyieun aing teu eueuh ka aya nu ngurusan aing nu ngarizkian aing geus kadeuleu Gusti Allah teh kumaha teh aing sagala rupana teh aing mah teu daya teu upaya hingga ikhtiar ge eueuh aing mah boro-boro nanaon aing lempang lainang aing dilempangkeun ku Gusti Allah denge aing teh lainang aing ngadengkeun Allah deuleu aing teh lainang aing didelekeun ku Allah atuh aing mah ieu mah ibarat lang layangan bae keur dikenyet-kenyetkeun ku Gusti Allah endeu kumaha teh ingetna ka Gusti Allah aing tah mabur sia geus ngobrol jeung aing sia mah bangsa pendopoan kos kitu teh geus ka ditu bae sabaraha diberena ya Allah ya mal kaharti badak seseorang boga keberhasilan teliti aya naon sih pasti aya nu berbeda moal kaharti kajen buku mah mun dibejakeun nu aslina pisan orang ngebirigi di gajen buku bahagia sebab tadi teh sia mah lain aing mun sia jadi aing sarua sia ge cinta ka Allah tuh aing ge lain sia mun aing jadi sia tuh aing ge boga yayasan ku ari menerima murid baru sabaraha duit kana tahu masalah jana-jana kurang-kurang tah moal kaharti edan teh ya lantaran boga pemikiran tersendiri ieu ge sarua domba teh keur ngarobrol bae nya jeung bangsa domba deui ngurusan permasalahan obrolan corona geus atuh nanya ge bingung cek domba teh cenah di nagara teh duit teh loba tapi beak gaji ge bahkan dikurangan bahkan harga minyak teu diturunkeun demi untuk membiayai corona domba ngobrol kos gitu wah rata domba nyahoan jasa goblok bahkan domba ge bingung deui gara-gara corona teh rancangan undang-undang HIP teh hendak diayakeun di bae tah domba pohara profesor beureum dombana untung domba teh nyadar meureun aya penggede di ditu teh mah nyadek ngarobah undang-undang tina Pancasila jadi Trisila kana jadi Ekasila teu kaharti aing mah ieu di negara Indonesia nu sakieu makmurna anu sakieu poharana ieu di negara Indonesia teh deuk kurang kumaha deui hayang naon aya di Indonesia tapi geuning deuk diacak-acak Bhinneka Tunggal Ika NKRI anu didengung-dengungkeun teh ieu teh kok jadi paberencai kos ieu eta domba ngobrol kos itu stres ya Allah ya Rabbi pinteran embe jeung si eta embe jeung si eta pinteran embe mah geus datang kadinya pemikiran si eta mah utak-utakan kitu we domba pinter si eta mah teu jauh we ti karung goni wari geus beres ya mulai teruskan dongeng eta wah ngasantepkeun geus sia stres geus teh kena geus stres nah kabeneran domba lantaran pemikiran rancangan undang-undang HIP di samping eta corona padahal hubungan antara corona jeung rancangan undang-undang stres kuari muter bae teu daek barang haka muter bae teu daek jatuh di paraban teh teu daekeun kuru sah pakai korban pala tujzi'u majnunatun
teu sah teu nyukupan domba embe termasuk sapi anu stres anu edan teu cukup. Komo urang boga pamajikan stres. Emang aya pamajikan stres? Pamajikan stres teh lain sakadar stres biasa-biasa, diajak ngobrol mah normal tapi ngajina lain dek ngajinya nama ngadeketan tukang baju stres. Eta nu kos kitu ngaranna pamajikan stres di tempat ngaji balanja keneh bae. Orek pamajikan siap stres. Ya Allah, ya Allah, babari orang yang nganu stres mah. Pala tujuh ya, nukuru, nuedan, dicukup pakai korban. Nah, nyaho kan orang luarin. Kumaha cenah kiai lamun aya ka kiai mawa embe jelema embe nakuru tarima tau tarima. Ulah datang ka tadi tarima. Cenah teh cukup kajen pakai jajabur. Ulah datang kan tadi tarima hayo bae. Tabak kiai na rampus cenah mah ih siapa. Gajaran mah tetep meunang. Gajaran bangan teu jadi korban.